Kacarioskeun waktos kapungkur kerajaan Mekah kantos mengalami suatu masalah anu sulit dipecahkeun. Akhirna ieu raja teh ngalaksanakeun netepan istikharah milarian solusi kumaha cara mecahkeun masalah anu keur dihadapi. Saparantosna raja ngalaksanakeun netepan istikharah, tidinya raja kengeng petunjuk. Saur eta petunjuk, moal aya anu tiasa mecahkeun masalah anjeun kecuali jalmi anu nuju riyadhah di Masjidil Haram. Kemudian raja ngainstruksikeun ka ajudan-ajudanana supaya milarian jalmi anu nuju riyadhah di Masjidil Haram. Kaleresan waktos harita Mama Sempur atanapi Mama Tubagus Bakri sareng Mama Satibi gentur nuju riyadhah di Masjidil Haram. Sawaktos nuju riyadhah duaan, kemudian Mama Satibi gentur nyarios ka Mama Sempur, "Kang, upami aya jalmi di kerajaan milarian abdi, pasihkeun wae ieu nya kertas salembar. Abdi bade ka ditu heula sakedap, tong dibejaan abdi ka mana-kamana, pokona pasihkeun we ieu kertas salembar ka orang kerajaan." Leos we Mama Satibi gentur maduka ka mana? Teu kantos lami Mama Satibi ngaleos, bener we, jol we aya orang kerajaan datang nyamperkeun ka Mama Sempur. Kemudian ieu orang kerajaan teh naros ka Mama Sempur, "Mana nu ngaranna Satibi?" "Teu aya, Mama Satibi mah nuju kaluar heula sakedap, ngan tadi ieu nitipkeun kertas salembar kanggo dipasihkeun ka orang kerajaan." Berarti ieu Mama Satibi parantos kasyaf, soalna tiasa ningali kana kejadian anu belum terjadi. Beda saeutik jeung si Herman mah. Ari Mama Satibi mah kasap, ari si Herman mah kasep. Kalem. Saparantosna kitu dicandaklah ieu kertas anu salembar teh anu dititipkeun Mama Satibi ka Mama Sempur. Kemudian ieu kertas teh dicandaklah ka kerajaan, teras disanggakeun ka raja. Begitu ieu kertas dibuka ku raja teh, wih, si horeng jawaban masalah anu keur dihadapi ku raja aya dina kertas eta. Ya Allah, etalah kehebatan Mama Satibi gentur. Lamun urang bisa kitu, wih, geus togel menang melulu bae teh geus. Urang pake kitu wae pan boga ilmu teh. Mun bisa oge, halena teu bisa. Nah, setelah raja puas mendapatkan solusi masalah nu keur dihadapina, maka ieu raja memberikan penghargaan ka Mama Gentur berupa bintang emas. Boa-boa eta bintang emas anu jadi logo teh salah sahijina eta. Kinu dua deui ti mana tah? Insyaallah engke lamun aya umur, lamun aya waktos dicarioskeun deui. Wallahu a'lamu bishawab.